Ari budak ayeuna kunaon sih osok ngudag-ngudag wae naon wae anu viral zaman ayeuna. Ciga budak abi teu ujug-ujug tadi isuk ceurik hayang cenah minuman viral anu rasa martabak. Atuh abi teu rada ngahuleung tarik naon aya antek ayeuna minuman rasa martabak. Pas cenah da aya di Alfa cenah hayu burukeun cenah beli. Sakalian we ieu teh meuli jeung susuna tingali kakah meumpeun ari geus kacumponan matah meureun minuman nu kieu nu rasa martabak teh. Beres balanja teh tingali nyabakan odong-odong meureun dina hatena nama hayang tuh malah dada odong-odong cenah tuh balik deui cenah. Mau naik tapi cenah nyebutna teh da udah jajannya banyak cenah ge kasihan mamahnya cenah bisi abis uangna majar teh. Heueuh atuh dah hayuh wae mah nya jajan nya naik odong-odong nya encan kete sore jajan deui. Tuh ieu teh geus nepikeun ka imah mah tingali anu dibelina teh naon permen kapas cenah mun ceuk urang mah naon atuh ieu teh. Aromanis meureun ieu teh sagede uprit 7.000 Gusti nu maha kawasa di penyek-penyek oge jadi sagede nahaon atuh nu kieu mah. Tuh geus ka ditu ka dieu teh capen yang anu dagang eueuh geus we ieu urang mie heula ayeuna mah. Heupan meureun nya ari budak ayeuna mah loba tontonan dina HP jadi sagala wae kitu apal. Heueuh teu cega budak baheula, heueuh ciga abi mah baheula apal naon atuh saukur gurali meureunan ejeung rambut nenek ciga nu bieu mah apal abi ge baheula. Heueuh ari nu hargana terjangkau ejeung nu rada kaharti ku akal mah nya dipangmeulikeun wae. Ieu mah lain nya ceurik hayang permen musik. Cek abi teh naon permen musik teh atuh Neng coba lihat cenah ge da ada. Pas ditingali teh hargana teh 50.000 Gusti nu agung permen 50.000. Lamun dipake resiko dapur mamahi sapoe atuh Neng eta teh saukur permen meureun di lamotan beak we. Atuh Neng cetek kari we meuli permen di TNI ceteh. Engke nyetel musikna we dina headset dina HP. Hok cenah rek goyang-goyang rek kumaha ge terserah meureunan mahi ku duit 2.000. Ieu mah da keukeuh nepikeun ka kiwari ge teu dibeulikeun dari kitu-kitu ting maka bina-bina teuing nya. Tuh urang lanjut tuh ieu teh mie tingali tuh ieu teh dibagi 2 heula. Heueuh di sayuran ame rada sehat saeutik kitu nya. Ulah mie hungkul atuh aya seratan kitu saeutik tuh ieu teh jeung dicengekan. Heueuh tah ieu menuju juragan tuh rada beda porsinan oge porsi metung ieu mah. Tuh ieu teh caina nama dipiceun we ngagodokeun deui we cai nu anyar. Heupan atunya ari tapak godoganana mah geuning menikat osok kariruh kitu. Tuh ieu teh tamahan we saos. Teuing abi hungkul teuing sami ibu-ibu oge sok resep tingali jeung kriuk-kriuk kieu geninganannya lamun nuang seblak atawa nuang mie teh sok hayang jeung snack-snack kriuk kieu ngeunah rasana teh. Jeung di menikat pas ieu teh cuaca teh geus sababaraha poe asa tiris asa hareudang kitu geninganannya teu geunah sing sariak apa ting awak abi ting emang cuacana efek halodo kitunya. Jadi hawanana teh hayang ngadahar wae anu haneut-haneut lada geninganannya anu sami teu.